Geda gedi geda oh. Identitas film, judul film Keluarga Cemara The Series, season hiji, genrena drama keluarga, sutradara Ismail Basbet, penulis naskah Anggia Karisma Arswendi Bening Suara, produksi Visinema Pictures, durasina 8 episode, kira-kira 30 nepi ka 40 menit. Tayang perdanana Oktober 2022, platform video. Film Keluarga Cemara nyaritakeun hiji kulawarga di Jakarta anu diwangun ku abah, ema, euis anu jadi anak kahiji jeung ara anu jadi anak terakhir. Aranjeunna hirup bagja kalayan kabagjaan jeung kabeungharan ti abah anu damel jadi direktur dina hiji perusahaan di bidang properti. Euis oge cukup kasohor di kalanganna alatan kapinteranna dina dance. Tapi kusabab teuing teulem kana pagaweanna, abah jadi jarang di imah jeung kurang merhatoskeun kulawargana. Anu terakhir, abah teu nepati janji pikeun hadir dina lomba dance-na euis nu ngajadikeun euis keheul dina ulang tahun ke-13 euis. Abah janji bakal hadir dina acara eta jeung ngarayakeun ulang tahunna euis. Kamalangan kajantenan ka abah waktu eta. Rerencangan gawena anu oge kakak iparna, Kang Fajar, parantos ngalakukeun pertarungan anu nyebabkeun perusahaanna kaleungitan seueur artos. Tungtungna sagala kabeungharan jeung propertina abah disita. Kurasa keheul jeung oge nyesal kana lampah-lampahna Kang Fajar, anjeunna kudu mawa kulawargana ka kantor sarta pikeun sawatara waktos cicing di dinya. Abah datang ka karabatna anu oge saurang pangacara, pikeun ngabantu ngukulan masalah ieu sareng salami pangacara damel. Samentawis eta abah mawa kulawargana pindah ka imah kolotna. Kaayaan imah eta kacau jeung berdebu. Tangtu dibantosan ku babaturan masa alit abah nyaeta Romli, aranjeunna ngabersihan jeung ngalereskeun sababaraha tempat di imah anu ruksak. Imah geus bersih jeung siap dipake. Dina waktu eta oge abah nampa telepon
Di pengacara anu ngawartosan yen sagala hartana moal bisa dikembalikeun deui jeung aranjeunna moal meunang dina sidang. Jadina maranehna kudu cicing di imah eta salilana jeung geus resmi diumumkeun miskin. Euis jeung Ara pindah ka sakola negeri di desa eta. Jeung Abah kudu damel jadi kuli pikeun ngabiayaan kalawargana. Tapi kamalangan tetep kajantenan ka Abah. Abah ngalaman kecelakaan gawe anu nyebabkeun kakina patah. Jadina Euis anu kudu damel ayeuna. Babarengan jeung Salma anu ngamodal usahana, Abah ngajual opak. Euis dipenta pikeun ngajual opak eta di sakolana. Tiba-tiba babaturan anyarna, Yusuf, Ima, Renu, Deni, jeung Andi ngabantuan Euis ngajualan opak eta. Kamalangan kajantenan ka Euis nalika rokna bocor jeung tembus. Euis dijahilan ku sadaya siswa di kelasna. Terus manehna balik ka imah kalayan nangis anu nyieun Abah heran. Euis nyalahkeun kaayaanna ayeuna ka Abah. Upami Abah henteu percanten ka batur lain sigana maranehna masih keneh boga kahirupan anu sae di Jakarta. Salma nyobian nenangkeun Euis jeung menta Euis pikeun hampura ka Abah sebab geus bersikap teu sopan. Dina kaayaan anu kawates jeung susah, ema nyarios yen manehna hamil deui. Tangtosna ieu berita mah teu kaget sebab ayeuna kaayaan ekonomi maranehna oge pas-pasan. Tapi warta eta disambut bungah ku Ara sabab Ara anu geus ngadoa supaya boga adik sareng Ara seneng doana dikabulkeun. Abah anu kakina geus cager ayeuna damel jadi ojol pikeun ngabantosan emah ngahasilkeun duit. Hiji poe Euis nampa beje ti babaturanna di Jakarta yen bakal aya lomba dance sareng manehna hoyong Euis gabung. Abah ngalarang Euis pikeun ngilu lomba heula sabab prihatin kana kaayaan ema. Tapi Euis tetep ngabandel. Saatos sakola manehna bohong sarta nekat ka Jakarta pikeun ngilu lomba sareng pendak jeung babaturanna. Sapertos nu diharapkeun, Euis kedah nampa kanyataan yen anjeunna digantikeun ku batur. Jadina Euis ngan saukur ninggali babaturanna latihan jeung bahagia. Saatos balik ka imah, Abah ngagero Euis. Ieu nyababkeun Euis depresi jeung akirna motong rambutna jadi pondok. Emah sadar kana lampah Euis jeung ngartos kunaon Euis Abah ngalakukeun keputusan berat, nyaeta ngajual imah warisan kulawargana teras pindah ka Jakarta. Dibantosan ku Salma maranehna manggihan batur anu rek meuli imahna. Nyaeta Mr. Luke jeung Mrs. Precious. Manehna ngarencanakeun pikeun ngagancangkeun
ngancurkeun imah eta jeung ngajadikeun eta jadi halaman tukang pikeun imah anyar anu rek dibangun. Saenggeus akses jual beli ditandatangan ku Abah, Euis, jeung Ara ngalah ngarebut akses eta tina tangan Mrs. Precious serta nyatakeun yen maranehna teu hayang pindah jeung teu jadi ngajual imahna. Tangtosna eta teu bisa dilakukeun deui sabab Abah geus tandatangan kontrak jual beli. Abah ngagero Euis jeung Ara pikeun lampahna ieu. Abah ngan hayang anu pangalusna pikeun Euis jeung Ara, nyaeta cicing di Jakarta. Tapi Euis jeung Ara nolak pamundut eta nyarios yen maranehna teu hayang deui cicing di Jakarta. Sabab geus karasa nyaman cicing di desa. Maranehna mutuskeun pikeun henteu ngajual imah eta jeung beberengan jeung Ce Salma. Abah ngomong ka Mrs. Precious pikeun menta deui akte imahna. Mrs. Precious awalna nolak sabab geus mayar DP jeung imah eta. Waktu Abah ngomong ka Mrs. Precious, emang ngalaman kontraksi jeung bakal lahiran. Euis buru-buru nelpon Romli pikeun ngabantuan mawa emah ka rumah sakit. Make meja, Romli mawa emah ka rumah sakit jeung persalinanna lancar. Bayi lahir, Abah datang bebarengan Salma mawa kabar yen manehna hasil nyandak deui akte imahna. Jadina maranehna teu jadi pindah jeung tetep cicing di imah eta. Salajengna di dieu aya kaunggulan film Keluarga Cemara. Anu kahiji, carita anu deukeut kana kahirupan sapopoe. Serial ieu ngulik isu-isu anu raket jeung kahirupan masyarakat, saperti masalah ekonomi, tantangan atikan, jeung hubungan dina kulawarga. Anu kadua, karakter anu realistis. Unggal karakter ngawakilan peranna kalayan alami. Anu katilu, sinematografi asri. Lokasi syuting di desa masihan suasana anu seger jeung ngadukung vibes carita anu haneut. Kalemahan film Keluarga Cemara. Anu kahiji, alur nu katempona lalaunan. Aya sawatara episode anu ngawangun konflik leutik nepi ka pamirsa ngarasa caritana kurang dinamis. Anu kadua, dialog nu leutik variasi. Sababaraha dialog kaciri monoton jeung kurang mere pangaruh emosi anu kuat. Anu katilu, minim unsur kejutan. Film ieu leuwih fokus kana drama kulawarga, jadi kurang aya momen-momen anu bisa nyieun pamirsa reuas. Eusi moral anu aya dina film Keluarga Cemara nyaeta ngajarkeun yen kulawarga teh pondasi utama dina kahirupan. Kanyaa jeung gotong royong mangrupa kakuatan pikeun ngungkulan sagala rupa tantangan hirup. Serial ieu oge nepikeun yen dina kahirupan anu basajan, kahirupan bisa karasa leuwih bermakna lamun kulawarga silih rojong. Kasimpulanna, film Keluarga Cemara teh cocok pikeun ditonton ku sakulawarga. Sanaos aya sawatara kalemahan dina alur jeung dialog, eusi moral jeung suasana haneutna bisa masihan inspirasi pikeun ngajaga nilai-nilai kulawarga anu kuat. Nah, mun bisa mah. Iya sisi pada seserian nih. Serius
Ih,